Jangan lupa like, komen, dan subscribe di sini. Donat. Aduh ya, project deadline aku rapi isuk ya, aduh dibereskan pisan ya, ini jam 10 udah beres jam asar lah, bisa. Aduh iya, tadi kabukanya aduh aing mah ya sinyal hiji aing kerja deadline na isuk deh kudu rapi engke sinyal eueuhan yang saya keluar gerak aduh ya tuh maju tak tolol sana yang buka balan teh maju tak awas tak tukangan aing gitu lemoti itu rekonet pipi na ieu mah teh nepi meureun ka dieu aing teh buka wifi teh pedit pisan tuh coba sinyalangan hiji deui kedeung di geura ieu mah di pareuman geura. Ya kawan-kawan semua, ini etalase 1 ada helm guys. Ini helmnya helm bogo, mungkin setahu saya bogo itu ikan tapi helm guys. Ini tahan banting, tahan air, tahan panas. Bisa untuk memasak juga di helm ini. Nah, kalau ini cocok untuk kalian yang suka balap motor, balap kuda, balap apapun. Ini cocok untuk kalian. Tidak cuma helm, ini ada juga mobilnya. Nah, ini mobil untuk anak-anak. Cocok untuk anak-anak di bawah umur 1 tahun mungkin sudah bisa main mobil-mobilan ini. Ini dilengkapi dengan dapat bonus ini anak mobil. Nah, kalau mobil ini juga dilengkapi dengan musik. Nah, ini yang sangat disukai anak-anak, cepat check out. Mumpung harganya masih di bawah 100 ribuan ya guys. Ini masih di bawah 100 ribuan. Dan jika anak Anda setelah disunat, telah awet, nah pakailah selempak ini. Selempak batok ya guys ya. Bisa untuk anak yang sudah disunat ya guys. Banyak juga baju anak-anak berukuran L, XL dan yang lainnya. Untuk kalian semua jangan lupa di check out ya. Aduh. Ayo guys ribu Tapi ya teh nu nempo nama aing panjang-panjang ngomong. Nu nempo. Tuh gana ieu mah. Watana ge beak, ingan tulip Anda berakhir. Aduh, iya mah kudu kemana nya nebeng wipi nu tatangga. Inilah mending nangan wipi. Orang keren ngulik AI ya nama. Ketik apa kumaha promna gitu teknologi makin luasnya ai Cina komoda lima guys menguasai dunia teknologi Cina mah orang geus bisa lumayan iya ya. Nah berarti iya masalahna palingan teu HD kemarin teh nyan webna heula ini teka buka pakai data orang saeutik deui sinyal kitu tetangga aya wifi cobalah diam kita bagian mesti muter affiliate yang cara menang duit orang ke pamarican menang we saeutik ya duitna cina ieu teh kumaha nih ngoding wae nguploadkeun teh aing mah sakitu ieu sakedeung dia menang duit gede nah ieu kalah nge-lag ieu sinyalna apa HP-na ieu teh yang sinyalna ge ieu teh ngan hiji bari jup-jup kieu kana aing mah kumaha tuh coba can ngupload deh. Aing mah kudu neangan sinyal ulah di imah. Aing neangan sinyal we ulah keluar sugan we aya. Nah ini teh sinyal teh kunaon wifi teh aing mah ieu muter terus coba beureum sinyal teh. Aing kudu nyaman wifi.
Iya mah keluar ke pipi tetangga. Nah, iya masang wipina di dia ya, sinyalnya kemana-mana. Keluar nepi, ke kamar nepi ya. Aneh, gitu. Aduh, itu kenapa ya? Itu kenapa kia? Ano yang itu? Sip. Pemancana kurang kali setik. Langsung mantang sinyalnya tuh. Baiklah, meren aman. Tinggal ngelogin. Ini baru daksok aya di luar deh. Kudu di privasi ya tak enak sandina. Guys, privasi. Yang tinggal scroll enak lah, mantap. Di sinyal teh wae euy. Dan wae geus di luhur ge aing mah. Ya teh. Gua ketang tah. Assalamualaikum. Sinyal di luhur ge. Ya aneh. Aing mah anger we hiji sinyal tes di luhur ge. Kumaha teh? Aing saroy di luhur ge juga dihandap sinyal mah eueuh. Panas aing maksakeun ieu naik power ge. Geuning aing kahandap. Itu sinyal teh mana tuh? Di luar mah halus. Ini yang kudu naik kana tangkal mah. Tapi daya yang keur ngegame kagok. Gerak. Tah, sinyal halus we jadi mah. Sok terus maju. Tah gigireun tah. Cek aing ge gigireun tadi ge. Di belakangmu. Tah, gua tah. Ih, teh kunaon deui sinyal aing mah. Geus muter di wae. Tadi halus. Tadi halus aing mah. Aing kudu neangan deui mah kudu turun. Ih, ngaganggu san sinyal teh aing mah meni eueuh. Aduh. Power di aing turun nak. Bisa wih. Kompas. Ada. Mananya euy. Betul karep. Nah, ieu sinyal ka mana leungitna? Ketangga paketna be ya. Ieu sinyal eueuh. Aing mah pe luhur kitu euy. Naik. Mending naik ya aya tar aja di dia. Aya sendut-sendutan lumayan. Ya talah saeutik sinyal. Kawan-kawan, mau check out. Duh, ini saya sedang di atas genteng dulu. Aduh. Ini sinyal. Angger nyalup-lup keneh wae kieu. Bari aya nu ek meuli. Aing mah bedana di luhur dihandap sarua wae. Ting turun deui lah, panas euy. Nih urang kudu neangan sinyal ka mana ya tita tadi di boga lelempangan anu teka kirim teka upload burik sinyal teh. Tahu tangkal naik nakal we tuh urang sugan aya sinyal tangkal mah.
Aduh, ieu sakit orang geus naik ke tinu tempat ketinggian kieu dina tangkal. Angger we sinyal teh na ieu kumaha atuh coba can ka-upload ieu video aing mah. Mau menang duit geura. Neangan di we sinyal kan sejet. Jadi mah geus buku ieu eueuh. Naon ieu euy berita? Pesta pernikahan sang anak berakhir ricuh. KDM. Aduh, pokoknya ya KDM jadi ricuh. Iya aing mah. Enakna ya muka Instagram dan jadi lancar kieu biasa lemot ya make kuota. Anjay. Usaha deh ieu budak leutik. Bebang ceper ieu mah. Anjing. Tanding ya jeung Teguh Cilik. Aduh. Mantap. Wipin mah gacong ajaran kana YouTube. Lemot muanya 50 MB tuh. IndiHome 50 Mbps. 150.000. Lancar kieu tingali ini enakeun kieu aduh. Enak cangala gue heula tuh. Ngarah ieu. Aduh, iklanan segala aing. Lancar gimana? Aing beri heesan dia. Aing mah euy. Tah. Aya jaringan euy. Sa ieu. Kok aing retas. Diukula. Nah, ieu wipina teh rumah Pak RT. Oke, kuat kelai. Cuang retas lumayan si internetan. Gede. Tah. Ini cuang nyoba karena web. Aing masih keneh asa kurang itu karena kurang cepet. Main lagi di Imak dua. Scroll dulu. Sinyal teh geus kaditukan dieu keneh wae aing mah. Kudu rapi hisup deui. Si Joni nangin di rumah teh. Jon. Biasa. Ayo sinyal, beu paket. Mana keur nempo naon eta Jon? TikTok. Iya mana keur TikTokan gara orang hotspot yeuh. Urang ngarapikeun ngedit euy. Deadline-nya isuk. Ya aduh, aya butuh rusuh pisan. Kudu rapi engke buat hotspot yeuh. Ih, urang genan teu boga paket lah. Bikinan nu Pak RT wipi. Yuk, lancar aja aing. Kita yeuh Pak RT. Geratuh manawi sandina yeuh. Duh, aing hayang wipi mah. Nih, ngeunah pisan aing genan menang ngeretas ning aing mah kan diajar teknologi, aing mah apal. Ih, gua teh Jon yeuh. Aing gandengna diajar teknologi gerak. Aing mah teh ayeuna aing ngedit ya ngarapikeun. Kela. Oh, iyalah kemana asupkeun sandina teh uang korupsi. Sintari tuh. Uang korupsi. Hah? Sintari Uang korupsi. uang korupsi. Tuh, aing anjing nu Pak RT gitu aing sandina wah. Hade Jon. Gini lah. Hade lah. Lumayan heuh. Aing ngarapikeun ngedit. Ayo geus kuar-kuir ka ditu ka dieu angger wae ieu teh sinyal eueuh aing mah buka mana ieu kalah era ku batur ditarenjongkeun itu saha si Joni si jeung si Kaslay euy nah si di rumah RT naon nya tadi rumah RT poe pembagian bansos ka ditu Nah, sore eta project lain.
Nah. Bulan ya tadi Udah? 9 Ya naon kajian di imah RT. Aya pembagian beas. Bansos. lalu hong ting pembagian bansos kido aing keur ngawipi ya keur ngarepikeun edit project deadline isupan dia yang butuh rusuh kamana sih ya Maneh dok, kumaha eta maneh jualan etan teh? Nah, tok-tok laku. Yo. Sugan aing mah aya bansos heuh. Aing mah ka dieu sotenan. Hujek keur ngawipinya lain. Mana ngawipi heuh jeung ka TikTok. Yo aing keur dagang heuh jualna teh. Dan aing kuota menipis bade sinyal. Butut tadi mah aing mah losok paning biasa. Yo aing nu ek meuli ge kuat kata tulus teh jadi. Sinyalna eueuh. Atuh aing mana wisan di wifi naon? Sandina, dok. Ih, tah si kasih tah lah. yo sandina teh uang korupsi Awan lain teh kadenge. belah ku aing geura lah Lah, ieu keun ieu nu aing mah privasi lah. ah cicing tah kok geus terhubung besok berarti jualan mah Ih, mentah heuh sia. Komisina aing. eta Menang aja capek. eta buru masukkeun sandi aing kudu Halo kawan-kawan, saya kembali lagi. Untuk yang mau check out langsung pencet keranjang kuning. Gading ting itu PRT. Aing teh yang kota kebon kieu nya ngan sinyal. Mana nih? Sa itu itu nyuruh bapak candi mah Pak RT. Wah, buat itu RT korupsi. Euy. Aing kena meuring nyampurkeun aing ketinggalan info. Ini teh jalan TC nih. Ya, Naon di mah Pak RT ya? Gak tuh ketinggalan info naon ieu? Kadang itu jamanan sih. sukane tuh bewi. Ih, si Pak RT na aya di imah. Da sendal mah aya. Cing. Tidak, teh duduk. Cina itu ya naon cuma di belakang yang segala. Ya naon itu bener nah ieu. Di mana itu naon itu bener nah. Aing keur ih ya gandeng nah beli aing keur ngawipi saja jeung urang datang sinyal hese Atuh ngabi mah naon sandina ieu lai. Naon sandina? atuh lain kan yang bisa. Naon sandina ieu? yo sandina teh uang korupsi Hah? Sing tarik deu HP siana ngomong itu Aing kan genda. uang korupsi gitu. Cing di Tah, ya. Ade. bong yang bisa dibaca Aing aing mah kene nah. Nah iya sinyal wae atuh di imah mulai nepikeun ka dieu. Cih, kapan itu teh barudak. Mending lobaan kita tadi imah Pak RT keur naon nya we sempeukeun ah. Ya, Maju. Yo biasa. Oh, lain kenal lain. Maju. Ada kenal namanya ya? Maju. Kenal mana? Cicing yang keur dagang ya. Beo, ai mana kenal ini? Gandengan nih. Pencet. Cing kenal di dia. Cing maraneh mah araya sinyal euy nu urang mah eueuh sinyalan sia tita tadi urang ek ngupload ieu jeung affiliate. Belah hotspot atuh jeung saeutik. Nah, kasih kasih tah. Lai, hotspot kira saeutik ya? aing keur ngawipi Ya tuh kumaha urang ilu ngawipi we tuh. betul kan Sandina we sebutkeun lain. Emang lawan sandina, Dok? Sandina teh. Urang ge pohon itu kucikas lain tepang nuliskeun. tuh urang gitu sih Naon, Jon? Aing eta nih biasa nu di konoha uang korupsi. Sing tarikeun teh pati kadenge. Aing ulah tadi teuing kan bisa PRT keluar. Segitu. Kaesan euy, ning dilagueureun sorangan. Kunaon ieu dua tah? Ning ieu anu asup kana wifi aya genepan pan HP aing mangan hiji. Nah ieu ti mana aing mah? Cik. Bari ieu dareukeut sinyalna. Nah saha ieu teh nya? Bari eta saha budak garan yang bisa di luar. Bari macam aing mah. Pan kok aing teh sandina teh geus pasti ieu teh. Uang korupsi, pira ku barudak nyaraheun aing. Tuh waras ieu mah budak teh.
Iya, kakak upload ya. Astagfirullahaladzim. Cekot. Ya palingan wifi aing lemot. Huruf teh saria we keur narebeng wifi-nya. Ih, Pak RT. Tanangin on kabur Baru dak padahal mah. Gue tuh ke wifi mah. Pan aing mayar wifi nage duit maranena, duit pajak. Aku juga sebenarnya suka sama kamu. Tapi bohong. Thank you.